Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadrati nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa auliya'i wa syuhada'i wa sholihina wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususon laruhi syabul qadir ajilani wa ususon laruhi syedina Abi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali wa radiyallahu anhum wa ususon ila ruhi musanniful kitab ta'limut ta'lim al-imam al-alim al-alamah burhanul islam az-zarnuji nafa'allahu wa bi'ulumihi amin wa usulim wa purhim wa silsilatihim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat salahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawu samusanibu musannif qala musannif rahimahumullahu ta'ala rahimah muga-muga ngarahmat hu kaya musannif sahallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana sareng muga ngamangpaatkeun nah ka urang sadaya bi ulumhi kalawan ilmu na iki musannif qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumhi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lajengkeun kana pangaosan kitab Ta'limut Ta'lim halaman 18 nu aya kitabna anu kaliwat hancana halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya ya di playlist buka wae dina kitab kuning masuk ke playlist pilarian kitab Ta'limut Ta'lim. Ya aya di halaman hijina. Anu katinggalin. Ngalogatna. Enor lajengkeun kana logatanana halaman 18 nu aya kitabna mangga urang sami ke logatanana upami abdi salina ngalogatna mangga dihampura sareng mangga lareskeun di komentar. Urang belajar sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaman mangkasanya nyana jalma allama anu ngawurukeun ieu si man ka anjeun harapan kana hiji huruf mimma tina buktina perkara tahtaju anu mikabutuh anjeun ilaihi kana ieu emak fiddini dina masalah agama bahwa mangkar itu si jalma teh abuka eta bapa anjeun fiddini dina masalah agama. Fa inna man iya targibanana jadi man isimna inna allama jadi khobarna inna. Fa inna man mangkasanya nyana jalma allama oleh jadi sifat tina lapan man. Fa inna man mangkasanya jalma allama anu ngawurukeun ieu si man ka anjeun harapan kana hiji huruf mimma eta tina sawarena perkara tahtaju anu mikabutuh anjeun nilai kana ieu mak fidini ya mangka salagama fa huwa tah ari itu si jalma teh abuka eta bapa anjeun kitu dina masalah agama. Wa kana sareng bukti saha ustaduna guru urang sadaya asaikhul imam nyatana Syekh Imam Saddiduddin Syekh Imam Saddiduddin Asy-Syirazi anu bangsa Syiraz rahimah muga-muga ngarahmat hu kaya Syekh Imam Saddiduddin saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala yaqulu ngadawu ieu Syekh qala kana basa qala yaqulu qaulan fa huwa qailun nasribna kitu qala ngadawu ieu Syekh masyayikhina masayikhuna ari guru urang sadaya rahimahumullahu rahimah moga-moga ngarahmat Gusti Allahum kaya masayikhina gitu. Man qala masayihuna qala ngadawu saha masayihuna guru urang sadaya gitu. Qala ngadawu saha masayihuna guru urang sadaya rahimahumullah man aroda kana basa man aroda
Man arisaning bae jalmana aroda anu karep ieu si jalma ayakuna kana yen bukti saha ibnuhu budakna ieu si jalma aliman eta jalma anu berilmu. Sawae jalmana anu hayang budakna jadi jelema anu berilmu payan bagi atuh misti naon ayu ro'nya yen tak kudu ngaraksa ieu si jalma al ghuraba kanu ngalalumbara minal fuqaha'i anu tetep di pirang-pirang ulama ahli fikih. Saha jalma anu hayang budakna jalma anu ngarti dina masalah agama anu berilmu payan bagi mangka misti kudu ngaraksa itu si jalma kanu ngalumbara anu tetep di golongan pirang-pirang ulama ahli fikih. Wa yukrima jeung kudu ngamulyakeun ieu si jalma hum ka ieu ahli fikih fuqaha teh. Wa yu'adhiya jeung kudu barang bere ieu si jalma hum ka ieu fuqaha. Wa yu'azzima jeung kudu ngamernaon ngagungkeun ieu si jalma hum ka ieu ahli fikih. Wa yu'adhiya jeung kudu barang bere deui si jalma hum ka ieu ahli fikih syai'an kana hiji perkara oge. Fa in lam yakun tuluy lamun mah teu kabuktian saha ibnuhu budakna itu si jalma aliman geus ngalakukeun kitu teh tapi teu bukti saha budakna teh itu si jalma teh aliman eta jadi jalma nu ngarti masalah agama atau jalma nu berilmu yakunu tah pasti bukti saha hafidhuhu incuna itu si jalma aliman eta nu ngarti dina masalah agama atau nu berilmu. Jadi lamun teu anakna oge anu ngartikeun agama teh engke teh pasti incuna anu nuluy-nuluy anu bakal ngarti pasti aya salah satu keturunan manehna anu ngarti dina agama atawa anu berilmu. Wa min tauqiril muallimi jeung eta tetep dina sawarehna ngagungkeun muallim an la yamsi kana yen ulah leumpang ieu si jalma amamahu dipayuneun guru. Mata lamun di pasantren mun aya guru di belakang urang teh sok nyararingkah ka sararisi kitu tah teu sopan leumpang hareupeun guru. Walaya jelisa jeung ulah diuk ieu si jalma makanahu di tempatna guru, tempat guru ngawuruk teu meunang didiukan teu sopan bahasana. Eta salah sahiji cenah ngagungkeun guru. Walayabtadi jeung ulah ngamimitian ngomong ieu si jalma walayabtadi jeung ulah ngamimitian ieu si jalma bil kalami kana ngomong indahu di sandingeun guru. Lamun urang keur ngumpul jeung guru ya urang teh ulah ngamimitian nyarios gitu. Oke lamun ditaros mangga nyarios gitu. Ila biidzni angin kecuali aya izin ti guruna. Mantak lamun ngarariung jeung guru biasana para santri jeung guru-guru ngaji jeung guru ngaji urang jeung abah misalkeun kitu tara daek anu nyarios ngamimitian pasti tara rungkul sadayana. Wala yuksiro jeung tara jeung ulah loba ngomong ieu si jalma wala yuksiro jeung ulah ngalobahkeun ieu si jalma kalama kana ngomong indahu disandingeun guru. Urang ngomong ka mana wae ulah segala dicaritakeun paenan guru mah kitu. Ila bidhi angin aya izin ti guru. Eta contoh-contoh ngagungkeun kana guru teh kitu tah. Di pasantren mah atos kabuktian kararitu biasana. Wala yasalu sareng teu tara naros ieu si jalma ka ieu guru sayan kana hiji perkara ingda malah latihi dina nalika guru nuju bosen. Nalika bosenna guru gitu. Wa yura iya jeung ngaraksa ieu si jalma al waqta kana waktu. Wala yudiqo jeung teu ngetrok ieu si jalma al baba kana panto. Jadi lamun naik izin pulang misalkan ya tara ngetrok panto narungguan we di payunan bumi teh biasana gitu. Bayas biro balik tak kudu sabar itu si jalma hatta yakhruja sehingga keluar itu guru sopan ngetrokan panto guru teh. Dagoan we areupeun imahna nak izin balik mah biasana kitu tah caricing eta rungkul. Dere datang guruna gitu tah eta bagus eta. Pasilu mangkari kesimpulanana annahu kana yen sanyanyana tingkah sareng kalakuan. Anu kana yen sanyanyana ieu si thalabul ilmi yatlubu eta kudu neangan ieu si jalma si thalabul ilmi teh ridohu kana ridona guru. Jadi kesimpulanna mah si thalabul ilmi teh kudu neangan kana ridona guru. Wa yajtanibu jeung kudu ngajauhan ieu si thalabul ilmi sakhoto hu kana benduna guru.
Wayam tasilu jeung kudu turut ieu si jalma amrahu kana parentahna guru fi ghairi maksiatillahi dina lian pagawean dosa ka Gusti Allah. Jadi turut kana parentahna guru cek guru kieu tah kudu turut tina salian maksiat ka ais salila dina henteu maksiat ka Gusti Allah mungkin kudu menitah maksiat ka Gusti Allah. Wala ta'ata jeung teu turut itu si jalma lil makhluqi ka makhluk fi maksiatil khalqi dina maksiat ka makhluk sarua ulah turut di lamun kita doraka ka sesama makhluk. Kama qala sapertikeun ngadawuh kama saperti yang perkara qala nu geus ngadawuhkeun kana ieu masaha Nabi alaihi salatu wassalam. Jangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna asyarun nasi sanyana panggoreng-goreng na jalma teh man etas jalma yudhibu anu ngajauhan ieu si jalma dinahu kana agamana ieu si jalma li dunia pikeun dunia ghairi anu lian ieu agama. Panggoreng-goreng na jalma teh saur Kanjeng Nabi jalma anu ngajauhan kana agama pikeun ngadeukeutkeun kana dunia kitu. Wa min tauqirihi wallahu a'lam bissawab sakitu heula. Mudah-mudahan mangpaatkeun sadayana.